Sampurasun para mitra kaum dangu, wilujeng patepang dangu dari sarang sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Di wewengkon Puncak Habibi, perbatasan antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, tepatnya tetebih di basisir laut Karanglaut Pelabuhan Ratu. Mangga ngucapkeun hatur nuhun anu parantos maparin komentar sareng like-na, oge kanu parantos maca dongengna. Mugi kasayanana dibalas ku Gusti Allah. Kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, sapertos tanya kolong ting kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung ah. Mitra kaum dangu, ukur sarohangan tempat anu ayeuna di Cicingan teh. Wangunanana semu manjang, lalangitna rada depek. Matak barang bus teh ebreh segala-galana. Dataya halang pisan. Di juru belah kenca budakna tiluanana geus gemprah sarare. Nu nomor 2 rada patunjang-tunjang jeung lanceukna. Atuh awakna tepati kasimbutan. Di beh tengah nu pangletikna masih keneh dikelonan ku indungna. Jigana teh kakarak tas lilir pisan. Nu ngelonanana oge ka tembong deui geus lalanggutan. Da waktu waria nyurungkeun panto teh manehna ukur ngararet meusan. Tunjangeunana aya mukena ngalumbru ke dina samak pangsujudan. Radarineh baranggek diuk teh. Bubuhan barudakna taya nu moro-moro. Mitra harita teh taksiran moal jauh ti jam 8 peuting. Bieu basa keur ngaliwat kalebah balai desa. Kadenge can lila adan isya teh. Mitra kaum dangu, lampu taplok dina tihang senena rada mucuk. Tapi kasongsong na rada mehong. Pikiran waria bisa terus rengat. Terus senena diletikan. Barang dikocelak-kocelak karasa hampang. Minyak na gesat meren. Cek na jero hatena. Bari uyup ayap kana palang dada. Kebeneran aya minyak saeutik deui dina botol. Atuh cur weh deusian deui. Mitra kaum dangu, dihitung-hitung geus hampir 2 bulan waria cicing di eta tempat teh. Nyati saprak gunung galunggung meladug we. Dalam burna mah kaayaanana parna pisan. Bubuhan aya dina suku gunung pisan. Matak naon-naon anu dibudalkeun ku gunung teh bahena kalebah lemburna pisan. Sabot kitu raket panto kadenge ngareket. Ukur direret meusan ku waria teh da geus apal ieu. Paling ge indungna balik ti cai. Aya sabaraha manggar nu kaala teh waria? Ceuk maene indungna waria nanya na teh bari ngararatas samak pangsujudan. Rap di mukena. Ukur genep mah. Sabaraha? Genep. Genep. Nya genep kitu ge. Nu 2 manggar deui mah duwegan. Tembal waria bari ngarongkong daun kawung. Tadi geus ka dieu deui wae patugas teh. Hau nanyakeun maneh, cenah rek iraha miang teh. Duka teuing atuh tembal emak teh. Da jenisna keur eueuh. Cenah marek milu kana rombongan minggu hareup. Ti ayeuna keneh kudu geus satantatan atuh waria ngarajongjon. Teuing atuh mah. Teuing kumaha? Teuing atuh ieu teh rada ham-ham. Tong dipake ham-ham. Gara gili gue. Piraku urang teh ari rek cicing di dieu salawasna mah. Rek ngulang deui ka lembur da pakaya urang geus moal kapuluk deui. Dina di bebenah deui na oge. Moal pimahion ieu. Paling meren ukur ngadon buburuh kasar nyaeta kitu ge. Mun aya pigaweanana. Pan sakieu keur beritna kaayaan teh. Ceuk maene. Demi waria tenembal kalah kajongjon mautan daun kawung. Lain eueuh piomongeun
ngan teuing kudu ti lebah mana heula manehna ngedalkeunana. Mitra kaum dangu, tisaprak gunung galunggung bitu asa buntu laku hirup teh. Pakaya geus taya anu nyesa, sawah jeung balong nungan sakitu-kituna nu ceuk syariat nama pikeun kahirupan kulawarga teh geus salin jenis jadi amparan keusik pasalang jeung batu anu tingjung kiring. Imah milu karuang ukur 10 kenteng na wungkul eta ge henteu ari cicingeun mah walia sok rajeun neangan pigaweun ngandelkeun tanaga tapi can kaparengkeun manggih ari rek dugung dagang da puguh taya keur pimodaleunana. Jaba waria mah teu pati bisa deui kanu dagang teh. Bari toge kungsi balantik leuletik kanan kalah capewe nu aya bari jeung modalna ledis minangka pacabakan nu geus ngalamah teh ukur jadi bulu taneuh najan hasilna ukur tiba cukup keur dahar tapi toleh dilakonan dengan eta nu aya teh. Ari ayeuna sekalian keur dahar oge ukur ngandalkeun sih piwelas ti nu haat ketang sok rajeun ka banjel-banjel eta oge tina ladang kalapa dengan eta-etana nu rajeun bisa kapulu keneh teh. Mitra kaum dangu, rengse aweh salam, maene indungna waria kadenge ngagarendeng wiridan. Ari waria masih keneh nyarande kana tihang. Sakaingat ayeuna teh nu kadua kalina waria kudu lunta ninggalkeun lembur teh. Alatan aya kariweuh tina gunung galunggung bitu nu sakitu lilana. Ari baheula waktu waria rek nincak dewasa ngungsi ka kota sabab lembur mindeng diranjah gorombolan deui teh pimpinan Kartuswiryo. Atuh ayeuna kaparengkeun deui kudu ngungsi ka kota ngan meureun ari bedana teh. Ari baheula mah nyingkahan gawe julig jalma nu salasar lampah. Sedeng ayeuna nyingkahan gunung galunggung nu keur ngutah-ngutahkeun amarahna. Jeung ari baheula mah deui mulang deui ka lembur teh pakaya nu mangrupa barang pageuh mah masih keneh kapuluk. Sedeng ayeuna kabeh ge bangkar teu bisa kapuluk deui. Tapi parandene kitu waria rada kaubaranana teh pedah ngan lain manehna wungkul nu meunang musibat sarupa kitu teh. Dina kaayaan sakitu waruratna ngan tinggal sadrah dengan eta-etana nu bisa dipilampah ku manehna. Digugulung ge kuriak jadi kasakit, antukna bakal banda beak raga katalang sarah. Leung basa mun aya nu ngupahan teh terus manjang da meureun nu sejen ge sarua barogaeun pasoalan hirupna sewang-sewangan. Yeuh waria, Ceuk maene deui. ari cek mamah mending jigwe indit.
Maene muka de obrolan nana. Sugan we atuh hirup di ditu teh bisa panggih jeung kamarasan. Engke mah atuh mulang deui ka lembur teh. Maksud mama, mun geus panggih jeung kasenangan, geus boga bakal jeung kaayaan lembur geus pulih deui sabihari. Nu jadi pikiran teh soal emak kuring mah. Maksudna, Rek jeung saha cicing dedi atuh emak teh. Mun kuring indit, sigana hari indit mah, arek ieu oge mah. Ngan hayang kabawa jeung emak. moal warya. Mama moal bisa milu. Memang kumaha geus kawang-wang pamaksudan maneh teh. Nyaeta bakat ku nyaah kakolot. Tapi kun wae mama rek hirup di dieu. Rek tunggu lembur. Bareto pan sameme abah maneh maot. Mama geus kadal janji. Mun emak paeh hayang dikubur gigireun kuburan abah maneh. Tah eta janji emak teh. Sedang ayeuna mun ayeuna mamilu ka maneh. Oh, ka Sumatera tanah pentas. Ka mana eta teh ka Lampung? Nya ka Lampung. Merencan pukul bisa naduanan janji emak ka abah maneh. Tapi pan melang. Emak teh geus kolot. Di dieu teh nu bisa diandalkeun atuh mah. Kon bae warya. Pan aya si Mira. Piraku sugan teh gaun ngan tepi indung. Dah rada cangcaya kuring mah. Pan nepungan ka indung teh sirik dengan salabaran sakali si Mirah mah. Ari kitu nama. Tapi piraku sugan teh gaun ngantep da ayeuna mah manehna teh geus sapalon. Yen mah teh indung pituina. Ari keur kahirupan sapopoe rek ngandalkeun tinu naon emak teh atuh. Pakayapan geus moal kapuluk deui mah. Meureun ari ngandalkeun menta ka si Mirah salawasna mah bet asa piraku. Da indung teh masih kena kuat buburuh atuh warya. Geuning ladang nyeunan dudukuy ge. Teu cukup. Cukup eta teh lumayan sekalian kerja jajan wae mah atuh warya. Atuh meureunan soal keur tempat cicing. Tajuk urang bebenah deui. Da eta mah henteu kungsi ka keum ieu. Sabab rada luhur batan imah urang. Teu ka keum kulahar. Ieu mah keur saheulaanan. Tah, engke mah lamun kabarangkeun aya deui milik hade, matak naon? Lahan anu masih keneh kosong teh urang adegeun deui. Pan aya keneh tungguheun kebon teh. Tanah nu urang teh moal kungsi 10 bata geura nya lumayan we. Sanu nyaho engke mah maneh mulang deui ka lembur teh. Sanggeus tahun-tahun cicing dipentas, meureun moal ka mana deui datang teh hari lain ka lembur mah. Tah kitu warya maksud mah teh. Ceuk mah hene. Mitra kaum dangu eta nu jadi kabeung berat waraya teh. Sasat kudu lunta ninggalkeun indung mah manehna teh asa teu wasa. Sedeng anakna teh ngan tinggal manehna wungkul. Ketang aya eta oge Cemirah teh. Tapi manehna mah ti bubudak dirorok ku sifat ua mata ka indung teh teu pati raket. Katurug-turug padumukanana di lembur teh rada jauh deui. Memang ari dulur mah kasup gereyak. Tapi nungtutan ninggalkeun alam dunia. Waktu warya keur laleutik keneh. Nu panungtungan teh adina pisan. Samemeh bapakna. Padahal mahna pisan andalkeun kulawarga teh. Bubuhan geus jadi guru SD adina mah. Bisa diandalkeun soteh pedah we cicing di lembur. Najan pagawe golongan rendah oge teu rada jadi soal. Mitra kaum dangu tah ieu kabeung berat waraya teh. Mun manehna kudu indit, meureun indungna teh cuang cieung sorangan. Eta ge aya ari dulur mah, tapi geus rada lalaer. Malah mah sabageanna mah geus pareum obor. Geus pareuman obor maksud teh. Tina hal eta waraya jadi tambah bingung wae mitra. Ari teu indit, kumaha atuh keur ngabayuan anak pamajikanana. Pan tadi geus disebutkeun yen pakaya andalkeun teh geus musnah. Ari kudu maksa indungna da lain pihadeun.
Mitra kaum dangu, peting harita mah cahya bulan teh lain matak ngabeberah ngaudang waas. Tapi kawas negaskeun tetenjoanana, ngahirupkeun kalangkang dina implenganana, asa aya lahar gunung galunggung nu keur ngaringkang boa ti lebah mana. Tapi sidik sepet lempeng keur ngajugjug ka lebah imah pangungsian, malah asa geus sunduk kaburuan. Unggal kadenge sada guludug atawa pating paralakna hujan lebu, sakabehanana caruringhak. Jajantung ngageder, awak ngadeg-deg, ditungtungan kuleles lungse sekujur badan. Mana horeng ukur dedengean bae, tegitu kumaha tina pangrasa nuker campuh dikepung ku kasieun. Angin bae nu puguh mah nyeor, ngaguruh nembragan suhunan. Sakapeung kagigir imah pisan ngagelebugna teh, maloncor tina mata bilih. Dina kaayaan kitu, maene nu talian iwal ti indungna waria, jigana geus teu bisa dionget-onget deui, malah mah keukeuh hayang balik deui ka lemburna, matuh deui disarakanana. Ari cek mama leuwih hade indit bae waria. Indungna mindoan deui kalimah nu tadi. Tapi ieu mah lain rek ngajujurung nu jadi anak. Ngan maren nu kudu dipikirkeun teh kahirupan anak maneh keur satuluyna. Atuh sugan we kaparengkeun aya milik, mangkaling sabaraha bata cenah urang teh hancengan di Sumatera teh. Heuh, sabaraha bata cenah tanah hancengan urang di Sumatera teh. Ari cek beja mah 2 hektar. Tembal waria. Ambuing, eta mah lain saeutik atuh waria. Ari diolahna bener-bener mah pirakuan teh cukul waria. Tapi dah tanah 2 hektar teh can mangrupa sawah tuh mak. Tapi lahan anyar anu kakarak menang muka. Nya teu naon atuh mimpi gawe we. Maneh mapan gawe kasar tuman, piraku sugan make ngawagu deui mah. Nya eta hayang jeung indung indi teh. Santen meureun ari indung aya di ditu mah. Pikiran teh moal ngarancang bang teuing mah dawuh pikamelangeun. Pan tadi geus disebutkeun mama moal milu indit waria, jig wae sing jongjan, sing tawakal keun indung sambung doa. Dari 2 indung masuk leuwih gampang diijabahna. Mak, geus tong dipake salempang anggur sing janglar. Tembal indungna. Nah atuh mitra. Sabot keur kitu rieg-rieg tempat nu dicecingan karasa ngarieg sababaraha kali. Bareng jeung sora nu ting geleger, budak nu pangais bungsu mah ngaradak cengkat heula. Atuh indungna milu ngulisik. Teu dilajung maene cengkat, bray mukakeun panto. Di langit belah kulon ka tembong aya anu ngabaranyai. Rieg-rieg ngarieg deui lini leuwih tarik batan tadi. Cek pamajikan waria katempo hari wes-wesna. Entong nyai keun bae. Maene nu mangnembalan keunana teh. Moal nanaon lah, sok we geus sarere deui. Geleger deui anu ngageleger leuwih tarik. Subhanallah, cek waria. Paralak hujan keusik ninggang kana genteng. Sakapeung kadenge sora ting peletok. Barudak waria kabehanana harudang. Nu pangletikna terus ceuri. Rieg deui lini ngarieg tarik pisan. Nepi kadenge ting raket imah teh. Allahu Akbar. Ngan sakitu nu kadenge sabot maene keur nonghol dina panto. Nya sabot indungna waria keur nonghol dina panto. Manehna ngucap takbir basa kadenge aya sora kai potong teuing usuk teuing wuwung da teka tempo bubuhan poek. Keur kitu burusut ti luhur aya nu ngaburusut. Nah tuh anu burusut teh ngaburusut ninggang pisan kana sirah indungna. Astagfirullahaladzim, mak.
wariangan ukur bisa ngoceak bari terus nubruk maksud derek dibawa ngelok deui ka jero tapi tekebat kusabab geus bak deui wae punduk waria oge katinggang tapi tadi rasa terus be waria nyangkeh awak indungna dibawa ka jero tina embun-embunanana aya nu ngalembere masih keneh haneut punten ngalembereh masih keneh haneut ngalembereh nyak celakan kana leungeun baju waria Ma, waria, sing janglar. cek maene sorana alon Ma, koceak waria ngoceak satakarna les weh manehna kapiuhan teu inget di bumi alam basa apal indungna geus daya di kieuna Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan diberi